Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Syaiful Sabil, absen di 10 hiji, abdi di 10 MIPA 1. Abdi Andika Praika Tama ya. Mohon Di kelas mana? 10 MIPA hiji. 10 MIPA. Wasabi Sasi Kirana, abdi di 10 MIPA hiji. Sampurasun lun, nama Abi Wastafi Muhammad Zidan. Abi di kelas X MIPA hiji. Abi absen 17. Ngomong keras dong. Hai, ngapain sih? Coba aja ngomong apa panjang gitu. Gak mau, gak bisa ngomong. Atau Wastabi atau jenengan Abi Tahlan Safar Ihsanul Zafir. Abi teh di kelas 10 MIPA hiji. Abi di kelompok 2 bade ngadongeng. Judulna teh si kabayan dicukur tah oke. Teknis ngadongengna bakal janten ngadongeng berantai. Oke, abi pertama salajengna dilanjut ku rekan-rekanan. Pertama teh kieu, kurang kenal heula si kabayan teh satu. Si kabayan teh nyaeta hiji jalmi. Sifatna teh kandulan pisan. Ari kandulan teh jahe alias jago heges. Beuki sare. Teu kaoknya kere atawa nyarande. Sok kerwae kerek jadi gampil gitu pada sakali masa si kabayan teh dicukur teh handapkeun angka gede di sisi jalan Sultan. Ari tukang cukur teh untuk dalam tadina hayang jadi dalam tapi katakan kalah di tukang cukur kemudian payung kurang teh ada hari Tiga mana? sok balik ke dalam si kabayan di barang di dia di kursi payungan geus lamunan wae. Si kabayan di barang ge rek di dina kursi panyukuran geus leungetan wae. Nundutan. Seperti biasa tukang cukur teh hari cek kana gunting jeung sisir tuluy wae ngabuih ngadalangan. Pokokna teh kacaturkeun di nagara lengkang. Rajana jenengan dasar muka. Ari dasar hartina 10. Ari muka eta hartosna. Ari muka eta hartosna beungeut atana pirarai. Si kabayan nu keur nganggut ngarasa kaganggu, kunukeun ngadalang. Bari heulai si kabayan nyaeta. Pondokeun wae mang. Truk-truk tukang cukur teh ngaguntingan buk si kabayan. Biar cepat selesai. Ayo. Truk tukang cukur teh ngantuntingan buk si kabayan. Bari pok deh. Ari geus kitu eta da samuka teh bogoh ka Dewi Sinta, geureuna Sri Rahma. Pondokan wae Bang. Si kabayan nyari tanah selang-seling antara inget jeung henteu kating kotor. Telila rek deui sare, lilir sakedeung tukang cukur teh keur ngadongeng keneh. Urang tunda Dewi Sinta nu keur dialengka sebab dipaling kurah wana. Caturkeun Sri Rama. Si kabayan asa kaganggu sare. Terus si kabayan teh nyarita bari deui. Pondokeun mang cek si kabayan. Terus geus kitu teh rek deui peureum si kabayan. Trek tukang cukur ngaguntingan si kabayan. Bari nulikeun ngadongeng. Ari tiap si kabayan lilir, tukang cukur teh keur ngabumi keneh wae ngadalang. Tapi ari lemur nama tetep teureun-eureun ngabumi si kabayan. Untuk si kabayan kan meureun pisan sabab sarena kaganggu suara tukang cukur. Terus sakapeung sok nganggeureup perbutan suara buta atau murid kan suara dan sehingga basa dipaling kurang watu. Tah si kabayan teh keuheuleun pisan sabab sarena diganggu ku suara tukang cukur. Nu sakapeung sok ngararam nurutan suara buta atawa ngajareun sorana Dewi Sinta basa dipaling kurang wana. Antukna si kabayan ngambek ka tukang cukur, bari nyarita, "Ceuk aing pondokan." Tukang cukur nembalan, "Di pondokan kumaha ieu geus leunak ieu?" Ari rek si kabayan kana Ari red si kabayan kana enteng nyawai sirahna geus indul teu salembar-lembar acan. Uguh wae si kabayan teh ambek, "Nu dipondokeun teh dongeng maneh, lain buk aing." Si kabayan melongos. Tukang cukur nembalan bagi nyetak. Bongan sorangan, nah
Tukang cukur nembalan bari nyentak. Bongan sorangan. Nah, atuh sare wae batur digawe teh. Lain nuhun di embohan. Ku dongeng teh. Ngan hing wae sikabayan teh ceurik bekating ku handeuleun jaba ari balik ku barudak dipoyokan bari diabring-abring. Penjol, penjol. Halo, Halo, sok atuh perkenalkeun heula. Pasta Abdi Syaiful Rosabil, absen di 10 hiji, Abdi di 10 MIPA 1. Nah, janten tadi teh ngadongeng naon tadi teh? Tadi teh Abdi ngadongeng si Kabayan nyukur rambut. Cik saur teteh gitu mah. Tadi teh dongengna teh naon sih? Alurna maju atau mundur gitu? Alurna teh maju. Majunya teras naon deui sih unsur-unsur teh? Oh. Naon? Oh nya teh mana naon? Cing kira-kira. Ih, nggak apa-apa tuh. Kaget atuh, kamu jangan drop. Abdi ketika perega tamanya Mohon di di kelas mana? 10 PJ. Bumi pahiji. Kumaha status Status naon? tos gaduh. Oh, acan deh, acan. Ayo tacan. Janten kumaha tadi pas ngadongeng rame teu? Oh, rame nasi uduk nang ngeunang. Padua kumaha tapi padua. Eta mah. Eta mah di luar topik. Cing, nyuwunkeun ieu kumaha pendapatna tadi dongeng teh? Bagus lah. Ceritana si Kabayan kan. Kumaha? Namun Kumaha si kabayana? Jadi orang. Nya sok. nya si Kabayan teh. Ya kamu ya. Pasta Abdi Sasi Kirana, Abdi di 10 MIPA hiji. Asalnya udah bisa bahasa Sunda belum? Belum. Jadi gimana tadi kesannya pakai ngedongeng bahasa Sunda? Ya kesannya susah, Susah. menghibur tapi Emang apa sih bedanya gitu kalau misalnya ngedongeng bahasa Sunda sama yang biasa gitu? ya bahasa Sunda teh beda gitu bahasa sama bahasa biasanya. Oh, lebih seru atau lebih gimana? Lebih susah. Lebih susah. Suram. Ya udah, makasih ya. Rame teu Rame atau rame kudu. janten kumaha tadi teh si caritana cing simpulkeun. Kabayan teh nya ngambek-ngambek ka tukang cukur nu nyaritakeun wae naon ngadalang lah gitu lah tukang cukur teh. Nah, aku naon? Jabari si kabayan teh salah di pondokan, mah mondokan rambutna lain caritanana di pondokan geus tukang Oh, cukur teh. jadi maksud si kabayan teh pondokan cari tanah gitu. lain pondokan naon bukna lain. Jadi kumaha buk si kabayan teh? Ya si kabayan ceurik we sia marah-marah anjing pun bukna botak pisan. Benjolna katingali kumaha inget deui. Nya tuh. Nuhun nya. Siap. Punya Kang. Sip. Nya sakan tenan hatur nuhun nya parantos nyak seni tadi abdi sadaya tos ngadongeng. Ya. Nuhun. Ka dieu lah tuh, mana tuh kelompoknya ka dari dieu lah. Nah. Ini kamu juga yang lagi video sini. Oh iya. Kita gantian ya. Ya. Tur nuhun ka sadayana anu parantos nyak seni. Namanya terkhusus wabil khusus ka Pak Agung. Nyapa nilainya sing halus Pak. Aing mah. Hapunten terus pilih. Ini aya kelepatan. Pak si abi ngagas oge nya banyak. Atur nuhun sadacanana. Terus mun aya iklan tong di skip ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana rasanya? Apaan? Masih uduk ya enggak lah. Oh, mantap. Kerja kelompok sekarang gimana? Oh. Kesan dan pesan. Kesan dan pesannya kok belum mulai gitu. Kan belum komplit. Ya, mohon waktunya sebentar kakak. Minta kesan dan pesannya dong. Apa? Ih, Kesannya apa? ya udah. Apa? Kesannya ya seru aja. Seru. Yang ini nih. Ya gimana? Rame. Rame. Ya. Ini nih yang lagi nulis nih rajin. Ih, gak tau lah. Udah. Nulis apaan sih? Bahasa Indonesia. Oh. Pendatang gelap ini. Mana tahu nggak bedanya push up pas hari Sabtu? Ya udah, sama hari dadah.